warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, tepang deui sareng sim kuring pun hasna maulida nu baris ngadugikeun warta dina dinten ayeuna dina acara Warta Sunda di televisi Kamemet pamirsa. Sejak kasanggakeun warta utama nyaeta angin puting beliung anu ngaruksak imah jeung fasilitas umum di Desa Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sababaraha imah jeung wangunan sakola di Desa Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ruksak kata rajang angin puting beliung. Angin puting beliung narajang 2 dusun di Desa Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dina poe Senen, tanggal 2 hiji April. Akibat tarajang angin eta, sabaraha imah warga jeung sababaraha wangunan sakola ngalaman karuksakan anu cukup parah. Kepala Desa Pamulihan Ujang Sulaiman nyarios yen angin puting beliung narjang 2 dusun di wilayahna, nyaeta Dusun Boma jeung Dusun Cimasuk. Sakurang-kurangna aya 4 imah anu ruksak di Dusun Boma, sedangkan di Dusun Cimasuk hateup poe sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al-Ba'ats ruksak ambruk. Ada 2 lokasi, satu lokasi di RW 07, RT 01 di wilayah Cibatu 1, itu fasilitas sekolah, bangunan sekolah, tapi yang parahnya itu jamban. Sanajan aya karusakan fasilitas, pihak Madrasah Ibtidaiyah Al-Ba'ats nentelakeun yen kagiatan diajar bakal tetap lumangsung, sabab kelas genep keur ngalaksanakeun ujian. Salaku langkah antisipasi, pihak sekolah bakal ngawatesan akses ka daerah anu dianggap mantak cilaka. Kawas wilayah WC anu aya jaringan listrikna nu ragrag ku puting beliung. Pamirsa, acara Warta Sunda dina dinten ayeuna dicekapkeun dugi ka dieu. Mugia jeung teu nyepaneun kanggo urang sadayana. Ngawitan, redaksi Warta Sunda, sim kuring Hasna Maulida. Sejak amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.